batur sampurasun tepang deui sareng simkuring Nabila Citra Adia dina acara Warta Balarea. Simkuring di dieu baris midankeun warta ngeunaan budaya Sunda. Salah sahijina pencaksilat anu aya di Majalaya. Asa teu lengkap upami Padepokan Putra Pasih Pusaka teu kasebatkeun. Padepokan ieu tos seueur nyengingkeun prestasi sareng sering nabeuh buh dina acara hajatan sareng nu sanesna. Pamirsa, ayeuna simkuring tos kasambung ka saderek Amelia di Padepokan Putra Pasih Pusaka. Hatur nuhun ka Nabila Citra Ardia di studio. Pamirsa warga Satya Wabala, ayeuna simkuring nuju aya di payunan bumi salah sahiji pendiri Padepokan Putra Pasih Pusaka. Di dieu simkuring hoyong leuwih apal ka Padepokan Putra Pasih Pusaka kumargi kitu hayu urang langsung bae tepangan paadana. Saha wae nu di dieu mengadang wah. Aku tuliskan yang baru dah. Nyata anu ngiringa pencaksilat umumna teh saha wae umumna bangsa Mau ngalatihna. Maksudnya yang berudak mah kuara. ta nya anu pelatih naoko anu ngiringan Ngiringan mah datangna loba. meureun bangsa barudak meureunnya leutik sakarola palingnya. Mau di dia nu sekolah. Di dia di sekolah aya mangadang lamun ngalatih di sekolah bara sekolah. Sekolah itu. Ta di mana wae mangadang pernah nabeuh. Anak bumi mah kayak itu. Terus minangnya nabeuh mah. Subang paling jauh Jakarta. Nu kumaha lamun bade ngiringan silat di dieu kumaha? Silat di dia mah bebas. Tanpa biaya, tanpa naon. Penting niat. Hiji mah niat jeung akhlakna gitu. Teu gampang narima silat wae. Silat mah ukur sisilatan iuran anu teu aya iuran teu aya pendaftaran asal anu nurut kana padepokan maksudnya nurut teh hiji aturan akhlakna lah. Tadi dia mah lain silat nu digedekeunana ukur gerak tungkul tapi akhlak jeung ngaraana di. Terus kumaha proses mangadang dugi ka tiasa ngadamel padepokan kitu dugikeun ka ayeuna kan terus. Ieu mah turun temurun. Oh, Di tahun 50 can eureun. 50 teh berdirina ieu pencana mah. Di tahun 18 oge geus aya ngan resmi aya suratan di tahun 50. motivasi mangadang ngalanjutkeun deui kumaha? Maksudna Nya jadi mangadang teh kan turun temurun, tah mangadang teh nya cenah tuluykeun ku mangadang motivasinya kumaha? supaya ulah pareum we tujuanna mah kaji ulah pareum. Kedua silaturahmi meureun nu tadina nu kolot tiherat teragan lahiran tahun 50 atau tahun 40 ayeuna teh masih keneh terus ngadukung gitu. Jadi lamun teh tuluykeun kan meureun kaji pareum. Kedua silaturahmi pecah mun teu warawuh deui ayeuna jadi istilahna nu budak mah teh heula akur deui jeung budak jadi yalah jadi dulu teh ka pamih deui gitu mah. Budaya Sunda teh perlu teh jangan dikembangkeun. Perlu nonton dulu na kahiji lah lamun teu dikembangkeun pan meureun pareum. Budaya Sunda teh komo pencama lamun dia kasisihkeun ku di luar meureun model karate, model wushu, model taekwondo, gulat meureun pareum lamun teu diieukeun mah kitu. Mun teu urang-urang deui lah. Pencak silat nyaeta salah sahiji budaya Sunda anu kudu ku urang dimumule. Pencak silat masih karasa haneuteun di salah sahiji tempat di Majalaya, nyaeta di Paseh Ibun, anu katelah Putra Pasih Pusaka. Putra Pasih Pusaka didirikeun ti tahun 50-an dugi ka ayeuna masih ngadeg di ieu tempat najan teu aya cabangna. Anggota-anggotana ge sumanget kana kagiatanna. Pencak silat ieu miboga ciri khas sorangan, nyaeta
ngutamakeun silaturahmina tibatan materi. Sanajan materi jadi nomor 2, tapi putra pasih pusaka pami dinu kajuaraan mah teu bisa disapelekeun. Salah sahijina kajuaraan nu nembe keneh diiluan nyaeta juara umum di Gorkoni. Sanes eta wae masih seueur kajuaraan nu pernah diiluan nu matak nyieun murid-muridna betah di ieu padepokan. Budaya Sunda pencak silat teh ayeuna mah tos kirang paminatna, kumargi kumekarna zaman anu ninggalkeun kabudayaan baheula. Numutkeun paadang ku perkembangan zaman anu ayeuna nu barudakna leuwih resep uulinan teu puguh. Tibatan ngiluan ngamumule budaya sorangan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur simkuring Nabila Citra Ardia tepang deui minggon payun dina acara anu sami nyaeta Warta Balarea. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.